wabarakatuh, Sobat Orang Garut. Jadi kali ini biasa ya, kita meliput pernikahan viral yang ada di Kampung Gudang ya. Kita lihat dulu ini dari pihak pengantin laki-laki ya. Assalamualaikum Bu, izin meliput ya Bu ya, untuk pernikahan adat Sunda di Kampung Gudang ya. Dupi Ibu sareng Ibu nak penginten? Iya. Ini yang. Oh ini pengantinnya ya? Bapaknya. Oh itu bapaknya ya. Dari mana kamu? Saya mah dari sini, orang sini gitu. Ibu dari rombongan dari mana Bu? Samarang. Oh Samarang ya, Samarang, gitu. Desa Cinta Karya, keluarga semua ya Bu ya? Iya. Jam berapa Bu dari sana Bu? Pukul 8. Pukul 8 ya, mudah-mudahan Ibu lancar ya punya berkah, jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah ya. Ya sobat, kita lihat rombongannya ya. Ini ada serahannya ya, udah sampai ini. Tuh. Ini. Nah ini sama Bapak ya, masih keluarga ya Pak? Iya Pak. Doanya Pak buat pengantin Pak? Amin, amin, amin. Kata-katanya buat pengantin. Kata-katanya semoga pernikahannya lancar. Amin. Terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dupi. Sakinah. Sarang bapak saya teh Pak Abad. Pak Abad. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Bangga. Ya. Sobat, udah mulai ini nih. Udah mulai ring-ringan ya. Kita langsung teman-teman penyambutan. Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, ini teman-teman udah. Ibu, Dupi itu pengantin nanti atas nama saya. Ayo Bapak we itu Pak. Duka. Aduh. Pengantinnya atas nama duka. Atas nama Duka masih saudaranya keluarga. Ponakan. Oh atas nama Iswanti sareng Reza. sareng Reja. Hari Bapak teh sareng wargina. Rakana. Oh Kapirakan. Doana kangge pengantin Pak. Dia singlamat rambut, biasa jantan istiqomah supados keluarga anu sakinah mawaddah warohmah. Amin. Dupi sareng Bapak sa. Apip. Bapak Apip. Atur nuhun Pak. Sami-sami. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos dibuka kusim kuring kalayan lincakana acara anu salajengna nyatana pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinarang awasan sholawat lajeng anu sapana wa min ayatihi
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sholatan daimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Buat sekarang memasuki acara ijab kabul ya. Kita ikut ya sobat. Alhamdulillahilladzi ja'ala babar rahmati maftuha. Wassalatu wassalamu ala man sanna li ummatihi nikaha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala antos maitan aa oge sareng eneng nyarios teh lemes pentennya kusadena oge karanapan pentennya tah penten gogoda nama parantos 2 sasi 3 sasi kaditu nah itu teh naon nya da ari nami-nami dina rumah tangi mah teu aya dinu nemean teu aya dinu tos lami sami penten bapak penten sadayananya duwikeun ka penten puluhan tahun teh sanes ku naon misalna merekat ke naon bakatku terang karena naon karena keterangan lamun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Abdul Karim kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula anu wastana Iis Iswanti suka ridho ditikahna ku anjeun kalayan ngange mas kawin ku perhiasan emas 15 gram ditambi artos 152.300 ditambi sebahagian alat sholat dibayar kontan. Tarima abi nikah ka Iswanti binti Haji Soleh kalayan nganggo mas kawin ku emas 15 gram artos 152.300 sareng saperangkat alat salat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa barak Para akad pertikahan mungkin disaksian kesadayana kalian disaksian kesadayana abdi nyerahkeun mas kawin ka bojo abdi mengrupikeun perhiasan emas 15 gram ditambi ku artos sebat 152.300 ditambi seperangkat alat sholat. Mudah-mudahan barokah manfaat kamu bojo abdi amin. Nanti abdi dibayar mas kawin ucarobi abdi anu disebat neme mudah-mudahan barokah manfaat kamu abdi amin. Ayeuna disimpen heula ayeuna terakhir doakeun payun-payun tatih we panangan anu aa kana mastaka neng sok nu ieu nu kiri aya kana ieu itu kana mastakana kadinya sok Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha
عليه وأعوذ بك وأعوذ بك من شرها من شرها وشر ما وشر ما جبلتها عليه عليه آمين. آمين. Nah, sok ayeuna bade kecumpangan da tosah ayeuna mah sapados diabadikeun. Udah biasa ditingalian fotona. Bade digusur ka kamar tewas. Oh, ayeuna mah. Iya sampai kabitaeun ke acan. Tuh nya ayeuna wios da tos halal ayeuna. Nya calik lanjut ayeuna mah. Alhamdulillah. Ya, sobat, sekarang udah masuk ke ramah tamah ya. Kita mencicipi makanan nih, mencicipi hidangannya. Sobat, nah ini dia. Ya ate masih wargina. Rakana. Oh Rakana Tegas. Oh kakak ipar gitu. Alhamdulillah atas lancarnya aja. Atas keluargaan. Oh ipar atasnya. Atas tilu. Bari nama hidup. Mohon atas nasi tilu. Alhamdulillah. Saya ini. Oh iya teh. Oh. Doana kayak pengantin cuma kata-kata lah. Lah. Saya YouTuber. Kata-katana kayak pengantin atau tengahnya kata-kata ku amplop we. Ku amplop lah Ku amplop. langsung digaskeun. Digaskeun tapi langkah baikna ngai kata-kata heula. Susah lah, sebenarnya susah diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Yang penting mah yang terbaik we. Gitu. Gitu alhamdulillah. Ya hatur nuhun sareng asa. Andri. Hatur nuhun mudah-mudahan lancar nya. Amin amin amin.
pengantin pamegatna ditinggalkeun karunya. Si kunangna selain Nah sobat, sekarang ini kita akan melaksanakan ritual ya, ritual sawer nih adat Sunda ya, kita saksikan ya. Manawa kusuga mana menawi ku teka tampi beda jembar hampurana sejak hari dan menawas kuasa luhur seni kebudayaan Sunda warisan tinggi aki dalam kemenubahan dari kacaku Timur tawarebu tawarna dinawan dakaran diri Oh, eta ku budak dia. Satu ya. Lemetos kahaturkeun lah acara sawernya di pribumi ya. Mangga anu salajengna nyaeta acara ieu naon teh meupeuskeun keni sareng andokna atos acan. Ya, da acan sareng sok. Siap-siap. Bilang heula 1 2 3 cet. Sudah ayo nu abadikeunna malam 1. Ayo hanya 1 2 3. Alhamdulillah tuh para tas pucatnya kedina. Sok mangga ka panganten linggih deui lah kana meh teh kotor deui kan. Sok mangga calik deui ka pelaminan lah. Cik. Sukan teh tangkut na anci pilu ras